Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Renyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ujian Pamulihan. Dumasar kitab Ayub pasal 42 ayat 10 dugi ka 17. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka 10 anu unggalna kieu. Tidinya sanggeus mangnedakeun tilu sobat natea, Ayub ku pangeran dipulihkeun, tur dikersakeun mukti deui, malah nepi ka 2 tikelan ti tadina. Para mitra, polesan mung mulas bagian kulit wungkul. Kasalehan minangka polesan katinggal endah nalika dipandang, nanging pas diuji katembong watak aslina. Ngalangkungan kasangsaraanana kasalehan Ayub didoja. Anjeunna akhirna sadar yen mikawanohna ka Allah, terangna ka Allah sateu acana teh masih dina tahap mung tina carios batur. Kitu diseratkeun dina kitab Ayub pasal 42 ayat nu kalima. Parnyataan Ayub ieu estu matak ngajenghok. Si horeng salami ieu teh kasalehan Ayub geuning diwangun tina carios batur ngan ukur cenah wungkul. Para mitra, tahap mikawanoh ka Allah, terang ka Allah, ilaharna kajantenan ngalangkungan carios batur. Nanging urang sakedahna wanoh ka Allah teh sacara personal, sacara pribadi. Tahap ieu teu arang kaalaman ku urang, ngalangkungan kasangsaraan sareng kagagalan. Paribasana mah meunang luang tina burang. Urang tiasa diajar hikmah sareng ngawangun diri ngalangkungan kasangsaraan sareng kagagalan. Dina kasangsaraan sareng kagagalan aya anugerah pamulihan. Asal urang diajar taat, tuhu sareng satia ka Gusti. Tanpa muntang ka Gusti, urang baris ngalaman katalangsara sareng kagagalan nu wekasan kana rasa putus asa sareng ajal pati. Para mitra, emas sareng kai nalika dibeulem hasilna baris benten. Emas nu dibeulem baris ngahasilkeun emas pilihan, nanging kai nu dibeulem baris janten areng. Kitu oge kasalehan nu deet baris janten areng nalika dibeulem ku kasangsaraan sareng kagagalan. Pamulihan Ayub mangrupi pamulihan nu sagemblengna. Ayub dipulihkeun tina kareueus ku kasalehanana. Gusti ngurniakeun berkah dugi ka 2 tikelan ti satadina, boh berkah jasmani, boh berkah rohani. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.